Pamirsa, ieu teh kaayaan Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung dina Wanci Sonten. Sapertos anu tiasa kasaksian, arus lalu lintas di dieu nuju rame pisan ku kendaraan roda 2 boh roda 4. Volume kendaraan anu ningkat dina jam mulang damel dipiri ku ramena aktivitas di sapanjang jalan ieu. Ngajantenkeun arus lalu lintas kedah ngarayap lalaunan. Jalan Sudirman salaku salah sahiji jalur urat nadi ekonomi di Kota Bandung. Teu weleh haneuteun ku aktivitas warga anu silih gantian ngalangkung. Sanaos kaayaan jalan nuju padat, para pengendara diimbau supados tetap tenang, sabar, tur silih hargaan. Audio Jungle. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Arini Wanda dina acara Warta Bandung Kiwari. Salami sababaraha menit kapayun, simkuring bade ngadugikeun warta anu hangat tur aktual di sabundareun Kota Bandung. Pamirsa, kaayaan lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung katingalna beuki rame tur padet ku kendaraan. Kanggo ulina langkung paos ngeunaan kaayaan lalu lintas di dinya. Ayeuna urang tos nyampeng sareng rekan Raden Rian. Pamirsa sadaya, abdi tos aya di Jalan Sudirman anu katingalina tos padet pisan. Ayeuna abdi tos sareng salah sahiji tukang parkir nu aya di Jalan Sudirman. Oke, Pak, naon sih hal-hal anu Bapak anggap tuh bahaya mun keur macet ieu, Pak? Kahiji nya di lalu lintas nya kahiji nya kaduana keur anu nyebrang cara ningali kiri kanan. Nah, kedua katiluna itu anu penyeberangan zebra cross ya kan kuduna mah aya diayakeun penyeberangan zebra cross panginten ayeuna teh tos aya. Nah katilu kaopatna keemutan masyarakat teh hirang ganten beradaptasi teh juru parkir tentang komunikasi, memperbanyak komunikasi ya. Nah kaopat kalimana orang harus berjaga-jaga diri, ini selalu ingat lah dalam bahaya kecelakaan ya. Nah, terus Pak, aya teu sih jam-jam anu rawan pisan mun keur macet teh, Pak? Ai jam-jam rawan paling enjing tabu 8 dan lamun sonten tabu 5 panginten lamun umpami tabu 5 kan seurna anu uwih di damel neng. Nah kalimat teh nya janten urang teh wawih teh nah ngaranna teh pusat keramaian kota. Nah eta anu banyak teh inspeksi silakan teh gitu. Atur nuhun kasadaya pemirsa, abdi sarekat Hazaida Dagi. Atur nuhun Laliati. Simkuring beda dari Zajuski, ayeuna simkuring beureum wawancara kegiatan anu aya di Jalan Sudirman. Satajarna ibu teh sareng ibu saha? Sareng Bu Ati. Bu Ati, kumaha sih perasaan Bu Ati nalika Jalan Sudirman teh pas rame ku kendaraan? Kendaraan neng Rame ku kendaraan ya. Terus upami jalan menuju rame, kumaha sih kendala anu dirasa ku ibu pas ibu ngajual dagangan ibu? jalan ini Tapi aku ya. sepian jalan teh. Ada nunggu yang lagi jelaskan soal Non gak ida, jadi ya simkuring mau madau apa yang mawan tas sarang akang sa. Aja mau view. Kang, kami di dia di jalan macet dia, aya hal anu dianggap ku akang berbahaya tuh, misal. Itu justru loba awewe anu say hey sugan we ngajodoh. Terus kata napi gitu, aya jam-jam macet tertentu tuh anu Jam 2:30 dugi ka 4. atas gitu di simkuring. Yang hiji deui paling ge gacan gaduh nomor WA. Hatur nuhun rekan Raden Rianti, Gaida sareng Aufa kanggo laporanana. Pamirsa, warta tadi sekaligus mungkas patepan urang dina Warta Bandung Kiwari dinten ieu. Simkuring Arini pamit undur diri. Hatur nuhun wilujeng sonten tur hurip Sunda.